Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilojeng sonten tepangkeun nami abdi Az-Zahra Inandia. Sim kuring di dieu bade ngawawancara hiji kahadaharan Hasunda anu aya di payunan MTSN hiji Kota Banjar. Nyaeta lumpia basa Mang Aco. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Mang bade nyuhunkeun Widi, bade ngawawancara Mang. Mangga. Naon wae bahan-bahan pikeun ngadamel lumpia basa teh. Nah, bahan dasarnya bengkoang, toge, telur. Itu bahan dasarnya. Kalau pakai topping bisa. Pakai ayam, bakso, sosis, video, topping. Di mana Mang Aco jualan teh? Di Sekolah Sanawiyah MTS Negeri 1. Ti iraha Mang Aco jualan lumpia basa teh. Di sekolah ini 2020, kalau di Bandungnya 2011. Saha nu ngainspirasikeun Mang jualan lumpia basa teh? Saya sendiri, nggak ada dari orang lain. Nah, Mang Aco leuwih milih icalan lumpia basa. Karena saya hobi masak. Memang kerja orang lain dengan jualan. Kumaha Mang Aco ngadamel, kumaha carana Mang Aco ngadamel lumpia basa teh? Nah, dipasak langsung dijual. Oh, ya makasih Mang, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Itu wae wawancara ti kuring ngeunaan lumpia basa Mang Aco. Teu kenging jawab mesennya guys. Yuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayeuna teh sim kuring bade ngaraosan lumpia basa Mang Aco. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbun, anu rambuk banget lumpia basa Mang Aco. Ya Rabbun. Enak pisan. Tekenging hilap mesennya lokasina aya di payunan MTSN hiji Kota Banjar.